Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqo jariyah bari ikhlas karena Allah, dua ilmu anu manfaat bari dialap manfaat, tilu putra anu soleh ngaduakeun teu weleh-weleh, dosa urang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nuluhur sarta meuni ageng pisan, peci sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji, tapi peci ciri lalaki nu ngabakti kayang widi, jilbab sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi, sanyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan, ari jalma anu angkat ngaos pibeukeulun keur jumeneng, maka eta dilebetkeun ka surgana